Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan abdi. Nami abdi Zara Kaila Gunawan. Di kelas 10 akuntansi B. Di dia abdi bade maca biantara ngunaan kepahlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Bapak Ibu sadaya hadirin anu ku simkuring dipihormat. Dina poe pahlawan ieu, simkuring hoyong ngajak sadayana mikir deui kana perjuangan para pahlawan urang contona R.A. Kartini. Beliau tengan sangkurujang pikeun emansipasi wanita, tapi oge pikeun kamajuan bangsa Indonesia. Kasang tukang letik, tapi gagasanana gede pisan, ngaroba pandangan masyarakat. Kukituna hayu urang jadikan carita kaparaganana R.A. Kartini jeung para pahlawan. Sejenna minangka sumber inspirasi pikeun unggal urang. Urang kudu mibanda tekad anu kuat pikeun ngawangun Indonesia anu leuwih maju. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.